Pangarsa parantos di payun orang sadayana kanggo salajengna waktu sekali kehormatan disanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek setengah salapan, tapi nembalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta eta mah jiga nu maksakeun. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot yang izin Allah, ku keagungan Allah, ku pangawasa Allah. Urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena da urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwah santri, hormatin simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pun lanceuk, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Nuran Cage, kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit BLT. Anu hormatin simkuring. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deung beda-beda. Lamun jalma dahar pasti lapar. Lamun jalma sare pasti tunuh. Lamun jalma dagang hayang untung. Jalma tani hayang hasil. Tah ibu pangaosan sebenarnya pangaosan hayang naon. Nya cek bibir ibu mah hayang ilmu nganda ditoong ke nepi kana hatena mah lain hayang ilmu, hayang lalajo urang. Lamun ibu caritana pangajian hayang boga ilmu tah da kuring mah sadar yan kuring dana gerhana moal bisa ngelmuan ibu. Da ilmu mah ibu teges pada boga. Bu aing ngomongkeun batur dosa. Geus nyahoeun. Popolotot kasalaki dosa. Geus apaleun pasea jeung tatangga dosa. Teu akur jeung dulur dosa. Pabuat baeud dosa. Naha tugas nyaho teu eureun. Berarti urang teh lain teu boga ilmu, nu eueuh teh cahaya tina eta ilmu, matak diri boga ilmu tapi batur teu nempo akhlak sanggeus boga ilmu, malah mandar teu saeutik kajadian beuki luhur ilmu sakapeung beuki sombong dina kahirupanana. Well. Matak ari ilmu kudu dibawa kana alam hate nu disebut ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tah kanyataan mah urang teh baroga ilmu kabatur ngoncoran diri mah kahakan ku ilmu eta sorangan. Padahal ngoncoran ilmu teh lain keur batur, tah ngoncoran ilmu teh keur diri sorangan. Ibu arapal tahajud sok atuh pigawe tahajud katoong cahaya tahajud da ieu mah apal tahajud da ditempotina kicip kieu kicip baru ki hees atuh. Jadi apal tahajudna migawe henteu boga ilmu tahajudna ngan dipigawe henteu atuh leungit cahayana. Kahartos. Tuh. Ibu apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea jeung salaki burger. Boga ilmu boga ngan teu katempo akhlak ilmuna matak innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak ti mimiti wudu nepi ka zakat fitrah ti zakat fitrah nepi ka haji punten ngarunggunukna teh dina akhlak matak hampura jelema salat ngomongkeun batur jelema salat nyaci batur jelema salat ngahieuna batur eta salat karek gerakanana can salat jeung eusi hatena lain wel pan ibu teh nu kitu teh genah ceramah teh loba nu ungeuk tuh
Apan inamal bu istuli utamima makarimal ahlak sakabeh kunci ibadah tungtung nama dina ahlak Pak. Jelema zakat setahun sekali, ari zakatnya zakat fitrah setahun sekali, da teu eling jelema beunghar setahun sekali mah. Da lain tina hukum zakatna, ari zakat fitrah mah heueuh setahun sekali, ngan tina hukum dibawa kana sifat zakat teh ngabungahkeun batur, tah umat Islam mah ngabungahkeun teh lain kudu nungguan setahun sekali, unggal poe, yatim tulungan, miskin bantuan, nu susah gratalang, nu jompo pangomeankeun imahna, tah zakat teh dina gawe. Lain wadreg-deg ngayakeun santunan anak yatim bulan Muharram setahun sekali. Pertanyaan anak, na budak yatim hirupna setahun sekali gitu. Unggal poe urang teu barang bere teh. Matak hakikat ilmu teh di mana atuh? Hampura nu ngaran ilmu bakal cicing di opat tempat. Ceuk saha eta? Lain ceuk nanagerhana, ceuk ulama munta nabi. Ari ulama munta nabi teh ulama nu nutur-nutur perilaku Kangjeng Nabi. Tah ilmu teh cicing dina opat rupa, hiji na jasad, dua na hate, tilu na rasa, opat na wujud. Jadi ilmu teh bakal cicing hiji dina jasad, dua na hate, tilu na rasa, opat na wujud. Lamun ilmu cicing dina jasad tempatna dina sirah. Dereg-deg urang masantren nepi ka luhur, dereg-deg urang sakola nepi ka luhur, baroga ilmu boga ngan kapigawe mah acan persis we budak sakola 50 juta tambah 50 juta 100 juta bogaeun teh duitna. Heueuh tah urang teh apal zakat, apal sedekah, apal infak, apal tahajud, apal salat rawatib, apal segala rupa, tapi migawe henteu. Naon beda jeung budak nu keur sakola dipigawe mah acan. Matak lamun ilmu karek samet dina sirah ngapalkeun subhanallah diapalkeun, alhamdulillah diapalkeun, Allahu akbar diapalkeun, la ilaha illallah diapalkeun, ngan mana gawena? Da teu saeutik subhanallah dina bibir tapi panasan anger batur nyeun gedong ge nyeri hulu. Subhanallah dibaca maha suci Gusti Allah, batur meuli kongkorong pan manehna ge sarua meuli pedah nu batur bisa dijual, nu manehna pan henteu da kongkorong tina lajada ladang COD. Berarti subhanallah apal ngan eueuh dina gawe. Sedangkan subhanallah teh alat urang nembongkeun kasucian jeung Gusti Allah. Allah maha suci, urang ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, tah kudu rada era ku omongan eta. Lamun Allah maha suci ari urang hirup kotor. Matak lamun Allah maha suci pek omongkeun subhanallah, tembongkeun eusi hate sing bersih, mata kamari Idul Fitri kembali kepada kesucian, balik kana hate anu bersih. Nu teu ngewa ka batur, teu geuleuh ka batur, teu rujit ka batur, teu cuak ka batur, teu hayang nyaho kana kagorengan batur, jeung boga harta sautak saeutik teu oleh ingat kana laparna batur. Tah eta nu disebut yuladu alal fitrah. Ungek-ungekan ge da eueuh. Matak subhanallah maha suci Gusti Allah teh Allah nu maha suci, urang nu ngomongna kudu cicing dina alam kasucian. Kabeh bisa nyebutkeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, bibirna alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi naha sakapeung sifat riyah hayang dipuji wae. Pan puji manu Allah, tapi naha urang sakapeung sok hayang dipuji. Deuk tahajud ge pan paragbag nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya kunaon jiga nu tunuh tahajud teu eureun-eureun. Pan riya nu kitu patut teh ngaranna. Dereg-deg taraweh karek genep poe nyeun status alhamdulillah taraweh ke-6 lancar, nah da ka-7 ka-8 eueuh status si horeng eureun tarawehanana. Jadi alhamdulillah teh geuning saramet sirah jeung bibirna can katempo eusi hatena. Padahal agama Quran hadis lain ngarobah baju, agama lain ngarobah awak, agama lain ngarobah bahasa, tapi agama punten geura robah eusi hate. Baju bersih, awak bersih, ari hate kotor, anger bubar ti deui ngocobrot ngomongkeun batur. Awak bersih, baju bersih, hate kotor. Bubar ti dieu ngarendeng jeung nu gendut mah bau kelek gelo teh. Tuh. Nah, kotor hate. Matak manusia harga diri napayunan Allah hampura innallaha la yangduru ila arzamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila kulubikum. Ternyata cek Allah keneh. Lewat Kangjeng Nabi Allah teh geuning ngan nilai lain jasadna, ngan nilai lain bajuna, ngan nilai lain pangkatna, ngan nilai lain hartana. Kulubikum nu ditilai adalah hatena. Bener? Tah matak baju nu suci, awak nu suci kudu bareng jeung hate nu suci. Baju suci, awak suci, ari hate kotor, anger bu goreng jeung sasama ge. Matak darajat manusia geura ukur gumantung eusi hate nu sanyana. Well.
Aduh, kena itu nu ceramah ku jiga lalajo wayang nih. Ngejek cerek nih. Aduh. Tuh. Kedua, pan alhamdulillah teh alat keur syukur. Ibu boga imah, alhamdulillah, boga sawah, alhamdulillah, duit boga, alhamdulillah, dahar 3 kali, alhamdulillah, baju gonta-ganti, alhamdulillah, motor butut-butut ge boga, alhamdulillah, budak kasakolahkeun boga biaya, alhamdulillah, ta eta mah alhamdulillah karek ngomong gawe macan. Di mana atuh alhamdulillah dina gawe, lamun urang rumasa jadi jelema beunghar, maka jelema beunghar mah kudu daek mere lain hayang dibere, tapi noho kenyataan nu beunghar hayang BLT. Tuh keprok eta teh nu keprok teh nu can kabagean tuh. Lamun memang jiwa urang adalah beunghar, maka kewajiban jelema beunghar mere lain dibere, gerak tulung anu butuh, gerak talang anu susah, jahit anu teu teuleum, bere oncor anu poek, hudangkeun jelema labuh, yatim tulungan, miskin bantuan, pek jompo ge belaan. Tah tugas jelema beunghar bari, nu miskin mah hakikatna jasana gede. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul pan si miskin, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran pan si miskin, aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin ibu. Matak lamun di dieu aya jelema nu beunghar mung akur jeung nu miskin, ampura kali-kali nu miskin dendam, maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Matak nu ngaran-ngaran manusia mah butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung ibu make tiung pan menang batur, make baju menang batur, dahar oge nu melak batur nyieun imah pan tukang kayu teh batur, bener ibu. Ibu maot dikubur batur, ibu ge boga budak teh ku Allah. Astagfirullahaladzim. Boga budak ku batur. Ieu tah pengajian bakal picacapekeun. Engke balik ti dieu bakal ditegor, paingan sia budak nu kadua beda irungna. Maka jeung boga budak ku batur. Kade. Urang teh butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Tah eusina alhamdulillah teh dina gawe. Matak muncul we. Kamari Idul Fitri. Idul Fitri teh kembali kepada kesucian. Tah anu disebut suci mah yuladu alal fitroh, orok Pak. Orok boga panon teu nempo, orok boga ceuli teu ngadenge, orok boga suku teu ngalengkah, orok boga hate tara panasan, orok boga sirah tara mikiran kagorengan batur, tah orok. Matak ibu yuladu alal fitroh, kembali kepada kesucian, urang nuturkeun orok gerayu, panon tong loba lalajo kagorengan batur, ceuli tong loba ngadengekeun kasalahan batur, ngalengkah tong kana salah, hate sing nyacas bodas, pikiran ge tong loba mikiran katebalegan batur, justru leuwih ngarti na agama, leuwih apal kana ilmu, leuwih apal saha urang sabenerna. Disebut teh manusia. Pan manusia teh ceuk urang dieu mah manusia, ai manusia teh arti ceuk Sunda mah mananusia. Mananusia. Mana nu ibu, mana nu kuring, mana nu sato, mana nu iblis. Ta urang bagi atuh. Pan iblis teh hiji sombong, adigung, bohong, teu jujur, cegekan, punungan, teu kaupan, ta eta golongan iblis. Eta mah nu iblis, eta mah sifat eta mah geuleuh, rujit, cua, ngewa, hasud, dengki, panasan, teu kaupan, cegukan, punungan, ta eta mah golongan iblis. Ai golongan manusia mana nu urang? Tah nu urang mah nyaahan, asihan, dedeuhan, asa kampura, lea hate. Matak lamun urang manusia gerak tempokeun sifat manusia nu sabenerna. Ulah ari beungeut manusia, irung manusia, bibir manusia, awak manusia, ari kalakuan bagong. Sadil atuh dah. Daging bagong haram. Teu meunang umat Islam ngedahar daging bagong teu meunang, ngan kudu komplit, aya asma, aya sifat, aya zat. Tah aya pan zatna dagingna haram, heuh sifatna ge sarua haram. Ari daging bagong tara ngadahar, ari sifat bagong dilegleg. Ari sifat bagong nyuluduk. Pan sidik dicare kabang emok teh ku salaki, nyebut teh arisan. Cek salaki teh mah ulah senam sisi jalan, lebar awak ditempuk ku lalaki sejen, bujur monoyot, bujala ka ciri. Kumaha cek ibu, nada geus alus awak mah sia keneh, nyuluduk we ibu tah nu nyuluduk teh. Kumaha ibu we. Urang manusia tembongkeun sifat manusia, ulah nembongkeun sifat bagong.
Nolol deui aya oray, pan oray teh ganti kulit ngan teu ganti ngaran. Oray teh ganti kulitna ngan teu ganti ngaranna. Tah kade ieu teh majelis taklim, majelis nungtut ilmu. Ulah jadi majelis taklim teh jadi majelis oray. Ai oray kumaha ganti kulit teu ganti ngaran. Apan pangaosan teh ganti tiung, ganti baju, ari hate teu ganti-ganti. Nurudat anger, pepelotot anger, pedit anger, ngewa ka batur anger, ngahina batur anger, teu akur jeung dulur anger, pasea anger, eta ngaranna ngaji. Nu kitu mengaji prek. Well, mata kitu we. Ladang pengajian teh balik, sahabi anu ceramahna nana gerhana kumaha kitu rame geus. Iya, agama teh lain ngarobah baju, agama teh lain ngarobah bahasa tina Sunda jadi Arab, ana, umi, abi, lain ulah pek bae salaki pamajikan umi jeung abi ngan kudu tuluy, ulah ai keur genah hate umi abi keur pasea jadi cucungik sia. Agama nu kudu dirobah teh tah pakoh penting utama nama hate, robah geura sok hate. Bener Ibu? Da awak ibu teh ibarat imah aya kebul sapukeun, imah bala beresan. Tah ibu kudu wawuh kana hate ibu. Oh aya kebul urang teh, kebul naon? Geuleuh ka batur, jit ka batur, bubar ngaji sapukeun ku pengajian. Isukna nyaah, asih, deudeuh, asa kampura, leah hate, robah ku pengajian teh. Pengajian teh jadi sapu keur nyapukeun ka kebul hate. Kahartos ya. Tak bulbar ti dieu Pak asa kasiniran tadi ku ceramah nana gerhana palebah mana eta nu beunghar geuning teu meunang eta nu beunghar bet hayang BLT pan urang teh kabagean kumaha lamun isuk urang bikeun ka fakir miskin eta ceuk salaki ngadenge sahabi maneh ceramah nana gerhana tong didenge Ustad gelo kitu mah. Anger we aya musuh di imah teh saha salaki. Heueuh nya. Tuh. Mata kontekstual kahirupan dina agama teh eta. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Urang boga panon teh ulah ditempokeun kana kagorengan batur. Sanajan batur teu salat ulah ngewa. Sanajan batur teu pati ibadah ulah benci. Naha sakeclak cimata jelema anu teu salat deuk maotna tobat ka pangeranna sakeclak ieu mah sakeclak cimata tobat lantaran kabedegonganana 50 tahun bedegong sakeclak cimata isukna maot maka sakeclak bisa mupus dosa nu 50 tahun nu paling paueur urang nu salat ti bareto muncul we sombong saeutik maka kasombongan meakeun pahala nu 50 tahun. Matak tong nuduh anu jauh, tong nyawang nu anggang, korehkeun nu deukeut bae. Cirina satangtung diri, aya saha jeung ti mana. Anggar ilmu teh keur ngukur diri, lain ngukur ibu, ngukur urang sorangan. Man aropa nafsahu faqad aropa robahu, jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna, deuk wawuh ka Allah kumaha? Saban poe ge urang mah wawuh jeung kasalahan batur. Matak sing wawuh jeung kagorengan urang teh sing wawuh. Sehingga lamun ilmu geus cicingna hate bari wawuhkan awak al haya'u minal iman jadi era. Disebut ustad era, disebut kiai era, disebut pejabat era, disebut gelis era. Disebut ahli ngaos era. Nama kejeng era eta geuning ahli ngaos haben we ceuk MW teh sakali doe kumargi Bapak Ustad parantos sumping ieu acara bade dikawitan kurumuy panini saurang. Atuh setengah tilu teh sakali deui da karek duaan. Caritana urang teh ahli pangajian maknya aya ahli kudu haben diumumkeun. Heeh ya. Matak hakikat kahirupan lamun ilmu geus ngancikna diri sumara madina bayah cicing dina jero hate al haya'u minal iman. Era boga jabatan luhur era lamun loba rakyat anu sangsara. Boga ilmu era lamun teu kapigawe. Disebut ustad era sieun teu akur jeung pagawean. Era apa? Tah nana gerhana disebut ustad era mata kieu we urang mah da ngarah eueuh nu nyebut pan bieu ge ku hancip diusir ulah ka dieu pan ditutup jalan teh aya abdi ngerobos punten cenah aya pangaosan uih deui coba mun uing balik aduh nololek kuring teh cing teh saha panjip nu pengajianna ustad nana ku hare-harena eta ka urang we. Oh cing teh ustad nana tos ka dieu teu acan wah moal teu telat moal teu jam 10 datangna ge. Mata kurumuy urang ka dieu hancip penunungguan urang di ditu ayeuna teh.
Nah, sabab kuring teu kaciri. Teu katempo ustadna, teu diudeng, teu disorban, teu dikopiah, teu ditasbih. Ngungku gue. Pan ustad mah udeng, gamis, sorbannya. Alus, ken bae, tuluykeun. Ngan ustad anu geus diudeng, dikopiah, disarung, tong kapangaruhan ku kuring, teraskeun. Ngan agama lain ngarobah penampilan, agama mah nu kudu robah eusi hate. Rambutna gondrong bukan pembohong, alus gondrong hina. Aing kuat reuwas. Rambut gondrong bukan pembohong, luarna katempo hina, tapi jerona keur nyumputkeun kamuliaan, leuwih alus Pak. Luarna hina, jerona mulia, leuwih alus, nyumputkeun kamuliaan, dipulas ku kahinaan daripada nyumputkeun hina, dipulas ku kamuliaan. Tiung nama nggoyupuk ngan kana gosip beuki. Gamis nama ngalalangsar ngan tutunyuk wae ka salaki. Tiung nama ngaguyupuk ngan teu kaur batur nyeun kasalahan. Bibir teh kuat galing ngadongengkeun ka goreng patutan batur. Berarti si eta ditiung karek sirahna, can ditiung si hate nu sabenerna. Weh. Aduh, Bapak Kepala Desa jeung emu beuring ngaret ka tukang lebok tah. Aduh. Udah di alus-alus ge awak ibu anger maot mah jadi parab cacing taneuh. Da anger atuh anu datang kalau melain awak ieu mah dikubur jadi taneuh deui dicokot ku cacing bilatungan ka dituna bau ongkoh tah hampura Pak nu datang ka ditu mah eusina hate. Heueuh amal urang teh di dinya matak manusa lain mawa amal tapi ninggalkeun sakali dia. Da manusa mah lain mawa amal ninggalkeun atuh di akhirat da teu dibawa amal mah. Ngan kusabab ditinggalkan di dunia, si itu jadi sodako, si itu jadi sholat, si itu jadi majelis, si itu jadi ajengan, si itu pintar maca Quran, si itu daek sahriahan. Tah saha nu ngomongna Pak Ustad, Pak Kiai maot lain dibawa tak amal teh, tapi diburuhan ku Allah ladang di dunia. Matak jelema moal mawa amal tapi nunda amal. Hartos, lamun dibawa rek dige moal make naon atuh. Buruh di ditu mah buruh. Matak Idul Fitri kembali kepada kesucian teh, hayu urang balik deh kana orok gerasa. Matak manusa mah tong nyieun hate sanggeus boga hate, tong nyieun bibir sanggeus boga bibir, tong nyieun irung sanggeus boga irung, tong nyieun sirah sanggeus boga sirah. Ibu boga halis, pek nyieun deui di luhur hiji. Nyieun halis sanggeus boga halis. Yuladu alal fitroh, Allah nyiptakeun manusia yuladu alal fitroh dina kaayaan suci. Tah hate manusia mah adalah hate nu suci, ulah nyieun deui hate nu kotor dan nu kotor malah nu manusia. Tah hartos matak bisi bubar ti dieu aya nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa ka batur tah hampura datangan trok assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bieu geus ngadenge ceramah na gerhana urang teh boga hate anu goreng ka maneh hampuranya ti luhur sosa rambut ti handap saya dampal hampura ti sambat ayeuna ka hareup moal deui tah jadi jelema era. Nah hari ngago goreng nate era minta hampura bet era. Era cenah. Bae aku mah emang. Matak alam hakikat mah rada hese, Pak. Alam hakikat itu rada hese. Ya ari alam syariat mah kaciri ieu naon ngaranna pangajian. Katempo, kadenge, tak alam hakikat mah teu kaapal. Naha lautan jero bisa diteleuman, hate deet manusia mah hese dikobet, ngarendeng awakna, da cantang tu ngarendeng jeung hatena. Matak alam syariat mah babari katempo, matak manusia teh sakapeung sok nempo ku hiji panon. Urang hirup di dunia, nu ditempona teh dunia we wungkul, teu bisa nempo ka alam akhirat. Apa nu ngaran dajal teh panonangan hiji. Heueuh, terlalu nempo dunia poho ka akhirat. Bener ya? Seperti urang neneangan iblis. Cenah rangeteng tanukan buukna panjang, saha nu geus panggih. Nu kudu urang apal mah lain wujudna iblis, lain tandukna iblis, lain buukna iblis, kade sing apal sifatna iblis. Tah sifat iblis kade, iblis nuduh nu jauh nyawang nu anggang, celeketek iblis teh ayana irung ibu.
sombong, bohong, adigung, adiguna, asa aing uyah kidul, asa aing pangbenerna, kabatur nyaci, maki, ngahina, ngaledek, nu kitu nafsu naon eta, nafsu iblis. Nah, nuduh-nuduh kanu jauh iblis di ditu, geuning di dieu. Ngewa jelema ka Firaun, nah mah kejeung ngewa ka Firaun, Firaun ge geus paeh, teu kudu ngewa kana awakna da geus paeh, geus moal wala kaya, tah kudu ngewa mah kana sifat. Firaun geus maot, geus paeh, geus di mumi di Mesir ayana, tapi sifat Firaun sakapeung ngacleng ka urang dieu. Ai sifat Firaun adalah sombong. Kuring nanya, "Oh sok ibu sombong?" Tu geuning keur jadi bikangna. Aduh nya, matak cekolot ulah nuduh anu jauh, ulah nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae, cirina satangtung diri, aya saha jeung ti mana? Heuh urang teh manusa, ngaran manusa mah geura cicing dina sifat nyaahan, asihan, deudeuhan, welasan, leeh hate, nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajai tu titeulem, mere oncorkeun nu poek, hudangkeun jelema labuh. Wujudna manusa, sifatna manusa, zatna ge datang ka Allah teh manusa. Maknya ya manusia kasalaki kos jeung urek ngalegleg. Boro ai balanya teh ayeuna lain engke macet engke mah. Engke atuh hakan ku aing salaki kieu. Tah lamun bapak dicarekan ku pamajikan nepi ka kitu, tah bapak lalajuan, ieu lain pamajikan bapak. Pamajikan bapak mah numang nyangukeun, numang masakeun, numang nyeusekeun, miara budak, nyusuan budak, tah eta pamajikan bapak. Tuluy nu beuteungna jadi singkayuan, tah eta pamajikan bapak. Atuh eta hohoak, sesentak, subrad sebred, nepi karek ngalegleg, lain pamajikan bapak. Naon atuh? Aya hate yuwaswisu fi sudurinas. Aya nu kakacewisan dina dada-dadana, saha eta godaan setan. Mataku bapak teh kudu taud jeung ngarep nu auzubillahi minasyaitonir rajim. Beki amek nah aing tidak anggap iblis ya tegelo gitu beki amek bah sedangkan ceker nyingareupan jelema nu keur nafsu ulah ku nafsu ibu keur nafsu bapak keur nafsu hampura hancur dua anak ibu keur nafsu tah bapak nu ulah nafsu atos mah cekap atos nganda ieu mah atuh bapak lemah dihanap atos-atosan teh polot beki tarik pak atos nah kedah kumaha atuh bapak teh atos maknya urang trek ancur rumah tangga ku alabatan kieu bapak dole aing mararanaan oge nafsu gede geus jadi rana mah pret otak ngabejaan ka ibu-ibu ulah sautak saeutik dikit-dikit janda talung keneh rumah tangga jeung salaki 10.000 ge aya nu ngusahakeun daripada jadi rana 5.000 ge teh datang-datang tanpa usaha sorangan matak lamun ayeuna aya nu bacup heuh sok lamun ayeuna aya nu bacupit rumah tangga di imahna ladang ngaji teh dia balik salaki deuk rareg talak punten cek ibu oh tong jadi robah ladang ngaji teh langsung aya perubahan heungan bapak ge ulah atoh teuing da ibu ngamuk ibu baeud teh sabenerna mah lain kahayang ibu ngan eta atuh darah siko kurang lipstik dicokelan ku bilik kudak geus dekok tengahna kerjajan eueuh barang hakan kurang baju teganti-ganti geus 7 tahun nya meujeuh deuk ngalegleg ge salah ibu lain salah maneh mang kuat asa dipangmeunangkeun matak tugas lalaki mah kudu ngawur lahir kudunya ngawur batin ku agamana baeudna ibu lalaki nu pinter tong loba nanya kunaon mamah baeud pasti jawabna kusia matak tong ditanya jelema nu keur baeud mah tong loba ditanya tanyana awak urang aya naonna awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing geura toong beas geus kosong geura toong dompet gegeletekan 5.000 geura toong kongkorong nu diinjem can digantian geura toong lomari geus kosong tina bajuna bapak dibaeudan jadi sadar oh salah aing kurang mere resiko mah ka dieu deuk naon aya artos 5 juta ieu teh keur mamah keur baeud dibere duit langsung atuh jeung nagok lain tadi ibu mata kudu wawuh ka iblis teh kudu wawuh kan lain wawuh jeung wujudna lain hayang nempo jirimna da keung tapi hayang wawuh jeung sifatna matak sakapeung iblis teh lain di ditu sakapeung mah iblis teh di dieu bener cek urang oge bapak deuk ka sawah pamajikan ngadon sare tong ngamu entong mah bapak bade ka kebon
Ini tuh atuh tadi mah teu nyangu teu masak bapak teh leos ka dapur eueuh sangu leos ka dapur eueuh cai tong ada. Lalaki nu bijaksana mah lalaki anu bareng jeung Allah mah kitu. Pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh sedengkeun bapak deuk ikhtiar deuk usaha ka sawah tong harmu. Pamajikan sare buah aya nu karasa keur hareeng atuh sangu eueuh cai eueuh mikir lalaki mah warung tatangga muka tinggal gedor meuli we. Meuli urang 10 nog 10 hakan di ditu grajuk. Da ieu mah nafsu wae atuh. Salaki deuk ka sawah pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh gantawang eta salaki molor wae nya bagong. Beki amek Pak kumaha pamajikan naon sia nya capek nyebut bagong berarti sia jaluna gitu. Nah dek macul teu tulus kalah silih kadek di imah. Kunaon eta ku hawa nafsu matak iblis teh dekeutna jeung hawa nafsu. Nafsu nu mana? Nafsu amarah. Matak jelema nu keur amak mah geus lain beungeut jelema. Taong nu keur amak panon moncorong. Bibir kekerot. Beungeut beureum. Leungeun meureub nya. Jelema nu kitu Matak jelema nu dikawasa ku hawa nafsu punten geus lain wujud jelema. Matak urang kudu wawuh manusia teh mana manusia nu nyaahan nu asihan nu dedehan nu lehaten nu asa kampur. Itu manusia. Salian ti eta geus lain manusia. Karek wawuhnya jeung awak ibu ayeuna nya sanggeus diterangkeun ge oh eta manusia. Jadi lamun keur ngamak oh lain jelema maneh mah. Darwe atau gurgar nganggap setan saya cenah aing gitu. Tuh. Hiji eta. Idul Fitri kembali kepada kesucian, artinya kembali karena sifat manusia nu sabenerna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah na suci, cicing di dunia na cicing na kasucian, balik ka Allah kanu maha suci, maka ku Allah teh ditempatkeun tempat nu suci sawarga ngaranna. Asal ti Allah na suci, cicing di dunia jadi kotor, balik kanu maha suci, ditolak ku Allah. Nah, pan keur kotor, maka dibebaskeun heula ka tempat kotor, neraka ngaranna. Tamatak lamun ibu hayang ka surga, bersihan ti ayeuna. Ai ka surga hayang kanon pepolotot, ceuli kana gosip beuki, ngalengkah kana salah, api-api arisan, ternyata nyieun perjanjian, aku bersumpah dan berjanji. Tah, nu kitu mah boro-boro surga nu aya ge ngadon dicabok salaki. Heeh ya. Alah, ampun ya. Tah kakara disebut manusia. Sedangkan nu ngaran manusia ngarah cicing dina alam kasucian dibere modal, 5 modalna. Naon eta modalna? 1 kitab suci, 2 bulan suci, 3 tempat suci, 4 tanah suci, 5 susuci. Sekali deh. Mun ibu hayang cicing dina alam kasucian, Allah teh mere modal. Naon modalna? Kitab suci, bulan suci, tempat suci, tanah suci, terakhir susuci. Tah caricing di dinya kakara suci. Kitab suci, nu suci adalah kitab. Nah saban manusia dititah maca eta kitab Quran ngaranna dititah ngan hampura kitab nu suci hate nu kotor sanajan lakoh maca Qur'anna hate kotor maka bakal lakoh ngewa ka baturna. Well, lamun eta kitab suci asupkeun kasucian eta kitab kana awak urang nu dibaca teh jadi enteng gambaran kalakuan urang. Mun ceuk dina apa Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim kale nyebat asma Allah nu maha walas tur maha asih bakal katempo dina awak teh sifatnya jeung asih. Tuh bismillah teh ngawujud dina dirina. Ulah nu diomongkeun bismillah tapi nyaci ngahina ngaledek ngaredahkeun batur. Di mana eta bismillahna? Kahartos lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama gejeng moal ceuk aing oge cikeneh diomongkeun bismillah. Mun ibu geuleuh kana leho padahal nu didagangkeun adalah comro kuring nanya iraha nyieun comro digalau jeung polo na irung comro disuhun pan jauh ibu jauh ngan ku sabab aya ngewa aya geuleuh aya rujit da teu hayang nempot comrona nu ditempot teh adalah polona diusir pan eta budak ka ditu tong dagang comro ka dieu nongtot polo lo cek tetangga budak saha budak si kades kitu beuki gurger jeung pasea nepi ka marebutkeun polo nepi ka pasea
Ieu teh hirup manusia teh didinya tempatna teh Pak, tapi lamun urang nempokeun bismillahirrahmanirrahim, nolol budak dagang comro nontot leho, bijilnya ieu budak biheung payu dagang comrona. Naha lantaran nontot lehona, bijil we sifatnya ka dieu jang emak mah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo. Tah 10.000 sing seringkeun polo ujang di balong emak keur parab jair bejana cenah ari jair di paraban polo mah gurih. Leungit lehona antep comrona dagang ke kantor desa dibeli ku kades dibeli ku PKK dibeli ku perangkat desa payu eta comro lantaran leungit lehona kawujud Pak bismillah teh dina dirina nyaah asih jeung dedeuna bener cek ibu kana leho geuleuh hek sadar diri geus sok ngeunteung tempo foto ke baheula keur bolon pan ibu mah leuwih nya tina irung tina ceuli ongkoh gening bismillah teh hese dipigawe alam dunya diciptakeun ku Allah teh ku bismillah bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim bi ku kudrat Allah ku izin Allah ku pangawasa Allah ku keagungan Allah cek Allah teh kami nyiptakeun alam dunya ku keagungan kami nyiptakeun dunya ku pangawasa kami nyiptakeun dunya ku kersauning kami dunya ieu menang Allah hayang aman ieu dunya ismi cek Allah teh geura cicing dina asma kami ari ismi Allah asma Allah salapan dunya bakal hancur teu lamun pangeusina nyaahan asihan dedehan paingan alam dunya jadi genjlong bongan nu ngeusianana lain cicing dina asma Allah tapi jujur we dina asma nafsuna sorangan nu beunghar sararakah nu miskin sararombong maka Allah teh nyieun logika saeutik nyieun leuweung asongan pan di leuweung teh ditempatkeun monyet, bagong, orai, maung, asa eueuh dongengna maung ngaruksak ngadekan kai. Aya asa eueuh judulna aya bagong ngaruksak leuweung. Eueuh judul orai ngaruksak leuweung, orai beak, leuweung beak, orai beak, bagong beak, maung beak, datang manusia ka leuweung, ternyata leuweung beak ku manusia. Cing pertanyaanana, na leuweung teh beak ku bagong? Matak lamun aya pejabat nu wani ngarusak leuweung, bagong. Aceh banjir, Padang beak, longsor di mana-mana, gempa terjadi, musibah, bencana, hampir unggal detik. Kunaon eta? Leuweung hejo jadi teu hejo, leuweung loba jadi eueuh, nah ku bagong. Lain ku bengok manusia nu sifat jadi bagong. Waduh. Matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung, begu sia mah. Bener cek ibu teh wanian jelema ieu bae dorong ngomongkeun bagong. Maka jeung teu wani pirang ngomong bagong. Ya bah. Drag-drag aya pejabat nyusul ka dieu, ka aing sia nyebut bau heuh berarti sia nu juga bagongna. Nah makanya kudu kasihgeung lain bagong. Teu kudu sasagrok ongkoh. Ismi cicing dina asma kami ibu rumah tangga jadi genah jadi sakinah mawadah bongan rumah tanggana caricing dina asmana asma Allah pake cenah asma kami teh ku anjeun nyaahan asihan dedehan asa kampura tuh jadi langgeng rumah tangga ya kunaon ibu jadi rana ngora-ngora budak jadi kurban jadi rana ngora-ngora budak jadi korban dalain ku Allah kunaon ku adat ibu anu goreng pada salaki sare wae, si bagong molor wae. Untung salakina pinter. Naon mamah nyebut bagong berarti siapa penting ayah HS jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja. Rag-rag talak budak korban rumah tangga hancur nu dituding Gusti Allah. Takdir Allah lain takdir Allah goreng adat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarobah kaayaan hiji kaum kecuali eta kaum geus aya kahayang ngarobah dirina. Tu geuning perkara kitu teh lain ku takdir, ku adat urang. Kahartos Ibu? Da ari keputusan Allah masuk beda jeung kahayang. Keputusan Allah matak manusia mah tinggal narima keputusanana. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot leg-leg we. Da dibere nu kasep bari beunghar mah ibu tantang tu kuat, dibere nu kasep bari beunghar cantang tu kuat, nama ke jeung moal kuat, hiji panasan, dua galak timuru we loba diparisa telat balik dicarekan, kasep beunghar sieun dipaok batur. Coba nu petot, aduh dek balik heug teu kajeun. Aya hikmah di balik eta. Matak manusia mah tinggal narimakeun. Matak geus cek urang ge tong nyieun halis anggeus boga.
Ya mah ngahalis geus aya jion deui kerok nu asli jantok ku patlot. Hujan balik ti dieu leungit dua nana pan. Bulu panon geus aya nyieun deui bulu panon anu lain. Ieu mah bulu panon menang Allah napel salilana. Ai bulu panon palsu pan. Tapelkeun luk-luk ka luhur dan nempo urang teh kuat jiga nu serab kiceup. Balik ti dieu mara motor gelebug angin badag bulu panon palsu pan babari nilep burubrag kana walungan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Tong nyieun halis sanggeus boga halis, tong nyieun bibir sanggeus boga bibir, tong nyieun hate sanggeus boga hate. Da manusia mah geus tinggal narima, mangga Gusti sabeuleug ganjeurna. 1000% manusia menang Allah geus tarimakeun eta. Awak gendut bae atuh. Rungsing ieu mah awak gendut teh. Mun dipoto teh ngeyeng. Cing teu nah ibu dipoto ngeyeng ngarah ka tepo langsing, penipu nu kitu teh. Aya dina foto langsing diajak panggih kuat jiga drum aing. Ngeus tarima buleud-buleud gekeun bae. Dan nu pentingna mah sehat we jeung cager-bager. Kadar eta montok betekok bari pondok bae. Lain mah belenyeng ka kantor desa senam di dieu atuh. Puguh we sekdes teh kuduna mah nyieun laporan, ieu mah kieu we neuleuh nu senam. Sarwana jeung kades tina lawang panto neeng deh. Aduh. Iwal MUI nu teu kabawakeun mah. Moal. MUI mah duh ka abah mah teh. Majarkeun teh modernisasi olahraga heug bae pek bae dek olahraga mah ngan mun bisa mah tertutup ulah dilalajuan ku batur. Ieu mah di dieu nu lalajorong hu. Si abah ge aduh itu bujur. Dibahayaeun ditanya ku kuring cinta ibu senam hayang naon langsing 2 tahun senam da teu langsing kalah kebeuki meber naha da beres senam teh goyobor comro misro liliwetan ongko kalah beuki bayuh yuh bawakna teh matak geus tarimakeun nu montok tarima montokna nu begang tarima begangna aya perkara nu paling hade rencana Allah taala bener sadil atuh da matak manusia mah saha eta teh manusia teh nu narimakeun kana takdir ti pangeran. Nana gerhana ditakdirkeun ku Allah jadi penceramah padahal dinempo tina bajuna mah jeung nempo tina penampilan diheung pija dieu. Sok bisa percaya. Manya ya ustad kieu patut. Mun dilogikakeun Pak moal jadi penceramah kuring teh katempo ustad henteu urang mah mun katempo pemain sinetron mah rada heueuh ieu teh. Meureun eta ge meureun. Tapi takdirna Allah kudu jadi moal aya manusia nu bisa ngahalangan. Taina Pak Kades udang badag gamis ngangsar tas beceklan da moal aya nu ngulem atuh. Nu aya ge cek warga aduh Pak Kades anyar tobat. Matak cek kuring ge takdir lain ayana baju takdir mah kun payakun milik Allah keur saha wae nu dikehendaki nu dipikahayang ku Allah kun jadi. Bener tong maksakeun teuing maneh. Pak Kades jadi ustad, urang jadi kades 2 poe ala lancur 2 nana. Tah kudu guguru mah nu narima takdir mah tukang son. Tukang son enjoy narimakeun kana takdir. Padahal nu pangcapena acara itu tukang son mangul eta, menerkeun mixer, hadroh geunaheun, sonna alus. Nu capena mah itu tuh tukang son lu atlet kesa ngoprot. Tapi ending akhir ustad jeung tukang son nu pika nyerieun mah tukang son naha bayaran mah gede ustad katimbang tukang son. Tapi tukang son amak henteu, ngadat henteu, sugan ngadat di pareuman henteu, pek pareuman ngan dianyuk. Bener euy ngomongna teh cenah da urang mah bayaran leutik ai manehna pirang ngocobrot kitu kuat gede. Tah amek, lamun amek kieu sok ka dieu urang tuker. Tukang son ceramah abdi jadi tukang son da moal teu bubar atuh naha son ngabeledug dicok ku abdi nu ceramah juga deg-deg assalamualaikum balik we kabeh. Matak jelema tong sirik ku takdir batur samilikna satakdirna geus kun payakun milik Allah manusia mah tinggal narima bener anda gerhana 40 tahun can nikah nampak we nah aduh pabili bade uih jomblo kuring 40 tahun acan nikah nampak we ngan rumasa agama teh teu sampurna keur ieu mah.
Bapak MUI sampurna agamana, Pak Kades sampurna agamana, nahan lapar jeung dahaga, kuring mah bisa puasa nahan lapar jeung dahaga, teu kudu nahan hawa nafsu, da eueuh pipaseaeun. Naha piraku urang deuk pasea jeung temok. Tapi keur Bapak MUI, keur Bapak Kades kamari nahan lapar jeung dahaga, jeung aya nu ngagoda. Saha nu ngagoda? Tah bebengok ieu tah nu ngagodana teh. Beureun Bapak ge digoda ku pamajikannya. Asli dahar eueuh deungeunna teu guam salaki teh bari puasa sia teh. Bapa nahan lapar, nahan dahaga, nahan nafsu nepi ka teu nyarekan pamajikan sampurna Pak lantaran aya godaan. Ari ieu rek sampurna kumaha? Eueuh nu ngagoda. Nya. Model kuring balik ke dia narima amplop, eueuh nu menta. Aman. Coba tukang son, menang 1 juta datang ka imah ka dieukon. Matak itu nu sampurna mah lain ieu. Tuh, kitab suci adalah kitab nu suci, tapi naha tina eta kitab teu matak ngarobah kasucian eusi hate. Matak lekoh maca Qur'anna, ulah sok lekoh nuding batur, ulah lekoh ngahina batur, ulah lekoh ngarendahkeun batur. Lekoh maca Qur'an, kudu lekoh budi jeung basa saenggeus baroga Qur'an. 1, 2. Kitab suci tah. Nu kadua, Ibu tanah suci. Ari tanah suci di mana? Arab. Pak ibadah haji nya ka mana? Ka tanah suci. Ibu umroh nya mayar sabaraha? 35 ka mana? Ka tanah suci. Itu tanah suci naon beda tanah itu jeung tanah ieu? Sarua Pak. Dan nu ngabedakeun malain tanahna jelema eusi hatena. Kajeun init ka tanah suci ari hate kotor mah anger we init ka tanah suci balik nama jadi tanah ledok. Ceplek. Balik ibadah haji teh aduh disebut ti mana? Oh hajah. Geus cenah kitu mah tanah ledok. Ledok eusi hatena. Sanajan init ka tanah suci tapi kitu patut kalakuan tanah ledok. Komo nuju pedit mah eta mah jigana tanah sengketa. Kumaha nu hasem banget tanah kuburan. Matak lamun hayang jadi tanah suci kudu cicing dina kasucian. Kumaha nu geus ibadah haji cicing dina kasucian? Ka inu ngahormat, ka bapaknya ka adi akur, teu parebut warisan papaseaan. Naha rezeki sakulakna sabagianna geus teu kudu ngarebod nu batur ai teu kadahar mah da moal bisa. Keuna nya ceramah teh nya kana hate nya. Lumayan. Tapi kade bisa aya haji hasim banget, tanah ledok ulah. Bisi piaraleun nu kitu mah. Tanah suci. Tanah suci teh Arab. Padahal naon beda jeung tanah desa ieu? Sarua. Dan nu suci mah lain tanahna. Naon? Hate jelema nu nyicinganana. 2 tah tanah suci. 3 tempat suci. Ai tempat suci naon? Masjid. Bu ngadamel naon? Baitullah. Naon eta teh Baitullah teh tempat suci, tempatna nu suci. Nah saban manusia asup ka tempat eta jadi suci. Artinya tempat nu suci teh urang nama kotor kene, geblus ka masjid ngomongkeun batur, geblus ka masjid asa ieu pang masjidna, geblus ka masjid asa pang sombongna, geblus ka masjid ngahina batur. Berarti tempat suci nu suci tempatna. Urang nama geus asup ka dinya teu robah hirup anger kitu. Well. Poho ampura. Tinggalin. Baur. Well. Tempat suci. Ibu nikah jeung nu jadi salaki can boga imah caricing di imah metoha. Sanggup teu pasea di imah metoha? Sanggup teu? Nama ge jeung teu sanggup. Era kusaha? Ku metoha. Padahal imah metoha teh disebut imah suci. Ieu masjid Pak disebut tempat suci. Tapi naha di Bandungan Pak ayeuna eta di tempat suci. 11 23 burgerna di masjid. Usoli jeung teu usoli paseana di masjid. Shalawat jeung teu shalawat kalah nyieun deui masjid. Tempat suci tapi dicicingan ku hate nu kotor geus lain jadi tempat anu suci dina hate, tapi tempat-tempat hate-hate. Matak tempat suci kudu bisa ngarobah alam hate sing jadi suci. Kakara disebut Pitro. Weh. Aduh, genah euy ceramah teh lah. Jeung deui da merebutkeun naon atuh.
Matak negara nyiptakeun MUI teh. MUI teh leuwih luhur ti NU, MUI leuwih luhur ti Persis, MUI leuwih luhur ti Muhammadiyah. Nah, NU organisasi Islam, Persis organisasi Islam, Muhammadiyah organisasi Islam, MUI mah organisasi bentukan pemerintah. Matak MUI teh di atas segala-galanya. Matak NU tumut ka MUI, Persis tumut ka MUI, Muhammadiyah ge kudu tumut ka MUI. Paingan di desa sok aya MUI keur ngahijikeun balarea tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan curang. Well. MUI mah kita diulem kena tahlilan, sok we tahlil. Keur saha cenah tahlil? Keur nu paeh. Setuju Ustad? Setuju. Setuju. Paeh nu mana? Paeh hate ibu tah memeh tahlil ka ditu, tahlilan heuh heula eta hate anu paeh teu hirup-hirup. Sok tahlil. La ilaha illallah. Paeh hate urang ku tahlil jadi hirup. Kahartos. Tangke maot ditahlilan ku batur, lain deuk ngahirupkeun. Bete mungkin gerasok lamun ditanya kembali man robuka tuluy kadeng ke urang Allahu Akbar da moal teluncat sararea teh. Dan nu ngomong Allahu Akbar mah lain bibirna, naon atuh pagaweanana, di mana eta gawe di dunya. Saha pangeran anjeun Allah, mana buktina salat kuring ka Allah, zakat kuring ka Allah, ibadah kuring ka Allah, sagala rupa kuring ka Allah. Kakara man robuka Allah aya bukti dina gawe, ieu mah man robuka Allah, salat henteu. Puasa henteu. Zakat ento, Aisyah Allah nu mana nu teangan atuh. Kahardos Ibu. Aduh, matak man robuka teh keun engke ditanya nama ngan di dieu pagaweanana man robuka saha pangeran anjeun jawab ayeuna Allah, mana bukti Allah dititah kuring ku Allah, dicarek kuring ku Allah, dituduhkeun kuring ka Allah, harta banda sagala rupa diserenkeun kuring ka Allah. Naha inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat hirup maut nyangakeun Gusti. Kakara man robuka. He kaharti teh. Aing mah kuat ceramah geus beberebetan kuat nyebutkeun teu. Jero teuing barunya bae ah. Da lain tukang sumur. Tempat suci, kitab suci, tempat suci, tanah suci, 4 bulan. Bulan suci teh bulan puasa. Hari bulan puasa teh manusia kudu puasa. Naon dalilna? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jalma teh kudu puasa, nahan lapar jeung dahaga. Tah aya we remeh di dieu. Remeh di dia sing teh ibu eta remeh amit-amit kudu batal ku remeh. Tah urang teu asup logika, remeh wae teu dicapluk tapi naha aspal dilegleg. Remeh teu didahar tapi duit triliunan nu gara dihakan, berarti remeh batal teh. Jadi triliunan teu batal. Nu gelo sia. Ayo remeh teu didahar, ari duit triliunan dicapluk asa haram jadah jelema teh. Padahal logika puasa teh kieu, saremeh wae teu wani ngadahar lamun cain hakna, lamun lain can hakna nyatana adzan magrib, saremeh teu wani ngadahar, komo loba lamun lain hak urang. Tah puasa teh sing nepi ka dinya. Cai sakeclak tara diinum, tara naha sieun batal, sakeclak nu tara teh. Ai sagalon mah dihakan. Padahal logika agama mah nu leutik ulah komo nu gede. Ibarat di pom bensin no smoking, dilarang merokok. Cek nu pinter mah, ngarokok ulah komo ngadurukan. Cek nu pinter. Kumaha cek nu bodoh, dan nu ulah teh ngarokok, jadi ngadurukan mah meunang. Gelo maneh mah. Atuh bea KB. Kahartos logika kitu. Matak puasa teh la'allakum tatakun, jelema nu takwa teh nu mana anu apik barang dahar saeutik wae teu didahar lamun lain hakna komo gede. Ari nu teu takwa mah leutik henteu, nu gede mah dilag-lag. Matak jaradi pejabat ngabangsat teh kaduna teh. Kalah ka Paridato jiga nu heueuh. Idu 11 abdi. Lamun abdi jadi insyaallah. Mun aya nu pidato kitu tong datang ibu ah. Ganeng pidato si eta teh. Lamun abdi jadi insyaallah rakyat deuk disejahterakeun. Kuring nanya rakyat nu mana nu geus sejahtera ku bebengok maneh?
Maranehana mah batuk saeutik ke Singapura berobatna, coba rakyat leutik boga BPJS ge loba ditolak ke rumah sakit paribasa ruangan. Nah kemana ruangan pedah nu sangsaran nu datangna. Ya. Mata pemerintahan nu bersentuhan jeung rakyat langsung mah saha? RT, RW, kadus, kades. Mata pemerintahan nu bersentuhan langsung jeung masyarakat adalah Pak Kades. Ai Pak Kades jadi bahan panudingan. Tanya, uyuhan teu begung aing mah da. Lamun urang jadi kades mau teu begang awak. Nah, loba nu hajat bobol duit, cekul samutan. Nah, aya nu hajat mayar kades urus samutan. Talung jadi ustad peletak peletuk ceramah, diulem kuno hajat balik kemol. Pak Kades mah aduh haben we samutan, balik kali gincing, duit ngadon kosong. Pamajikan jadi ngamuk, da eta loba nu hajat. Ari teu kitu pan diomongkeun ku umum, naon kades teh kitu tara datangkeun nu hajat kitu. Bener Ibu? Matak panggede-gedena pahala pamerintahan Kades. Asli. Kita percaya Pak Kades tos sabar periode. Tos 2 doakeun sing satutup umur. Jadi kades. Ieu mah tukang hadroh tong hayang jadi kades leneng. Kene antep lah. So kades nepi ka samawatna lah jadi kades kan. Asli. Pek tuluikeun Pak Kades ai sanggup makanya. Urang mah biheung sanggup Pak, biheung. Mangkaning di dieu teh sabaraha RW bari jauh ka bedug anggang kadulag. Tengah peting kudu init-initan. Aduh. Horoream. Nu ngongkosan eueuh nu bayar eueuh. Datang ka imah pamajikan bae da duit eueuh dipake ka nu hajat. Matak Pak MUI anggotana geus tong hayang jadi kades. Cicing we di KMUI-an, geunah di dinya daripada jadi kades leneng, Pak. Dareg-deg pan ngayakeun tarling. MUI mah tinggal jadi imam, pan Pak Kades mah kudu meuli ale-ale tuh. Da teu mungkin kades jadi ngimaman mah bahaya. Pan kades mah pamarentah, MUI mah ustad, ari ustad mah apal Quran atau minimal dina taraweh 23 teh nu dibaca teh pan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba. Coba kades kulhu haben. Mangkandeng MUI teh datang cek kades teh heuleung ku aing cenah imaman. Dek teh Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Mangkaning 2-3 rakaat kaopat hayang anas ngan poho deui nganeg heula. Deui solusi wati nanyakeun heula ka tukang. Beuyos kulhu deui. Kumaha cek warga? Mangga we kumaha juragan. Tapi lamun kades jadi imam kapake naha sakedeung. Kapan kulhu? Coba Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ku MUI di imaman nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, da euy, duaan eta ge mitohana we jeung bapana deui. Da isukna teh langsung atuh ditutup eta masjid naha. Nah cing teh mang eureun ka masjid lila teuing. Jadi ternyata di urang mah taraweh nu geunaheun teh nu sakedeung. Mata kirupa kudu cicing dina tempatna masing. Tah bulan suci teh ternyata nu suci teh bulan. Urang mah geblus kana puasa. Nepi ka detik ayeuna ge can suci. Nya karasa can suci. Pan kamari mah bulan puasa nu sok ngomongkeun batur jempe da suci ku Ramadan. Nu sok ngagosip jempe da suci ku Ramadan. Boga kadaharan hayang ngabagi da suci ku Ramadan. Coba tanggal 1 Syawal. Dahareun ge kuat habene geus 7 poe teh dihaneutkeun haben. Can nyeri beteng. Nah hari bulan Ramadan jadi hayang babagi kabawa ku kasucian Ramadan. Nusok ngagosip jadi tara kabawa ku Ramadan. Nusok ngomongkeun jadi henteu kabawa ku Ramadan. Tah kasucian Ramadan bawa ayeuna di bulan Syawal. Jadilah ku lampah Ramadan teh pigawe 11 bulan nu bakal datang. Kakarawe disebut la'alakum tattaqun. Kalima suci. Ari susuci naon? Wudunya. Ibu aji wudu teh ku cai. Taroskeun ka PMUI. Cai naon ngaranna? Cai mutlak. Ai cai mutlak teh cai suci mensucikan. Da cai nama suci. Di lemur kuring Cimaung cai suci. Matak PMUI nganyang ka ditu punten cenah ngiring wudu. Cai namana eta tuh. Cai nama eta keneh. Suci caina suci.
Kuring datang ka dieu wudu ku cai ieu suci caina suci. Ibu ka Bandung wudu di Bandung suci caina suci. Atuh naon anu teu suci? Sedengkeun eta cai teh tugasna suci mensucikan. Caina suci nu teu suci mah bibir ibu. Matak cai kekemu ku cai suci maka keluar teh ucapan nu suci. Ucapan nu suci ngageunahkeun batur. Ucapan nu suci teu ngaledek batur. Ucapan nu suci teu nyaci batur. Ucapan nu suci teu mitnah batur. Matak wudu haben ngaledek batur haben si eta mah kudu kekemu ku ti kotok. Da ti kotok mah barang najis anu moal bisa meresihan kana perkara najis. Caina bersih, caina suci, maka bibir urang ge kudu suci ku eta cai. Heueuh cai suci mensucikan. Rarai ibu diwasuh ku wudu ku cai suci, diwuduan 3 kali. Caina suci, suci. Naon atuh nu teu suci? Beungeut. Ari beungeut nu bersih nu kumaha nu glowing lain. Beungeut nu suci nu kumaha nu lipstik lain. Beungeut nu suci nu kumaha anu disipat lain. Beungeut nu suci mah someah, darehdeh, alus budi, hade basa. Punten kalangkung, Bapak sehat, widi abdi. Tah, eta beungeut suci. Wudu minang hasem pamatuk. Kajian glowing, kajian di lipstik, kajian disifat manyun. Tah, eta mah rupina mah hatena keur mikiran Bang Emo. Jadi cai suci mensucikan teh beungeut urang nu kotor bersihkeun ku eta cai, bersihna cahaya wudu teh naon? Someah, darehdeh, alus budi, hade, basa. Itulah cai suci, cai mutlak, cai suci mensucikan. Acannya wudu urang nepi ka dinya nya. Mengpeng kuring dibahas, jadi balik cerita pagawean. Oh, geus wudu teu meunang ngomongkeun batur pan suci gitu. Lainnya mah geus wudu teh kalakah gamreng ka batur. War wudu atuh oi. Empo urang we kita geus wudu. Nah jadi ujub sia mah teh. Cepil oge di wuduan artina tong loba ngadenge kasalahan batur geus apal tatangga teh nyieun salah tong dibeja-beja tutupan aib batur maka urang ditutupan aib ku Allah. Ieu mah geus apal aib batur dar diomong-omong dar dibeja-beja kadengieun ku si itu da si teu ngabejakeun ka si itu panggih di jalan ibu ditonyok disiksa dikepret nu nyiksa ibu lain si itu tah biwir maneh keceu. Ratu moal ngahukum raja moal disiksa nu ngahukuman iwati pagawean diri sorang. Pohok wel. Ampun, kaliwat wel-welan teh jiga nu wajib we sia teh. Heueuh atuh very good very well lamun aya nu bogoh ka urang engke beres ceramah towel. Rek teh nini nu noelna enrieun ku aing mah. Toream teuing. Lah atuh bae we sia teh Ustad jeung nini oge daripada heubeul leuir teu meunang jodoh mah atuh jeung nini. Ceuk ibu bae so teh da ceuk urang merugi. Lebar awak jeung nini mah diajak sare gandeng ngadon batu disimutan ngadon ngebekok palebah subuh ngadegdeng capek otak ai hayang nya nu umur 35 gitu teh tong ngacung da teu hayang 35 ge naon di tukang geus buntut opat. Da urang ge normal hayange nu 35 bari lengoh gitu. Ai 35 geus boga anak opat mah riweuh aing. Can bisa ngadidik urang. Tuh Pak, lamun dibongkar mah tina kalapat suci ge, cai suci mensucikan, leungeun suci tara nyokot hak batur. Leungeun suci teu nuduh kana kadorakaan batur. Teu oleh nuduh teh karena doraka urang we matak jelema nu leuwih paham kana agama punten leuwih paham saha urang sabenerna matak man aropa nafsahu faqad aropa robahu jelema weuweuh kana dirina maka wawuh ka pangeran gera wawuhan awak urang nyieun kaca sing badal ieu urang teh kitu salamun ieu manusia eta manusia tembongkeun sifat manusia nu kumaha manusia teh nyaahan asihan, dedehan, nulung nu butuh, nalang nu susah. Ieu tina pengajian nu hadir teh ieu aya 1000. Cing dina rutinan oge atuh sakieu nu datang. Biheung. Sakit we ieu ge Pak. Pedah ustad nu jauh, rabeng jelema teh. Teuing pelebah sahriahan mah di dieu.
Eta we meureun. Cing anu urang robah mindset pola pikir tina pangajian teh. Ibu teh kudu peduli kanu sangsara, peduli kanu yatim, peduli kanu miskin. Dereg-deg aya rutinan, eusina aya 100 jelema, eusina 50 jelema. Ibu dek tuang ingat kanu miskin, teu mungkin sacomot dianterkeun kanu miskin. Gabungkeun jeung 50 jelema, sacomot artina 50 comot, teu mungkin sangu urut dibikeun ka batur atuh ngisikan cokot sasenot. Ganeng ucing atuh sia teh meuni. Ucing tuh. Tuh, maok naon euy. Kade tong dituluikeun. Atuh dek dahar teh neun sacomot. Heuh da piraku sacomot digunukeun 50 comot dibikeun ka tatangga bisi kahina. Tah ulah atuh dek ngisikan sasenok kana keresek 50 senok. Heuh satengah karungan meureunan dina saminggu. Lamun dina sabulan berarti 2 karung. Tah tina sabulan teh anterkeun ka Pak MUI. Pak MUI rutinan aya di RW mana? RW 4. Cing pangneangankeun nu sangsara jeung nu yatim. Naha ieu emak ti jamaah pangajian nitip beas 2 karung anterkeun ku Bapak MUI tah yatim, tah miskin, ladang pangajian teh karasa kalaparna batur, karasa ku tegeunahnan miskin, katulungan ku ladang ngaji poe harita. Geus kitu acan pangajian. Geus kolot nyebutkeun acan deuk iraha euy-euy na. Ulah nepi ka terjadi jigateun batur aya ustad nepi ka teu dahar. Aya santri anu tetuang, aya nu sangsara nepi ka teu kabela, aya nu miskin nepi ka nyokot 82 nepi ka dipaehan. Eta teh pukulan telak keur umat Islam, caritana umat Islam teh rahmatan lil alamin, jadi rahmat keur saantero alam. Nu lapar gera belaan, nu miskin gera bantuan, nu yatim gera tulungan, tah rahmatan lil alamin teh karasa ku sasama. Yuk urang robah pola pikir urang. Lamun ieu sadesa ngagunukeun sasenok beas dina sapoe, taroh di dieu aya 4.000, artina 4.000 senok. Lamun 4.000 senok dihijikeun dina sapoe, mungkin 2 karung. 2 karung dikali sabulan 30 poe sebarata 60 karung. 60 karung tina sadesa aya nu sangsara 15 urang, ieu boga 60 bagikeun ka ditu. Tah eta nu disebut berkahna alam teh. Gede henteu atuh leutik-leutik mikir mah. Ieu mah nu leutik henteu, anu gede henteu. Ai pangajian mineng ai kitu-kitu acan nepi ka hese. Dirasok ladang pangajian poe ieu isuk aya rutinan. Usul ka MUI, Pak MUI kelola ku Pak MUI. Ieu biasa senok tina sadesa. Hah, genah Pak. Geus teu kudu nuring kades. Dek, kades teu baleg. Di urang anu sangsat lain kades sararea nu teu ceureuh. Cacak-cacak lamun urang mikir lapar batur lapar urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, maka urang bakal peduli kana lapar batur. Sabab puasa teh nahan lapar jeung dahaga. Makna nama kudu peduli kanu lapar kanu dahaga. Kamari we zakat fitrah pan yatim katulung, miskin bungaheun nya. Sanajan luhurna dibere 200 handapna 20 kilo beas, tapi minimal sabulan ieu bari sadahar. Cing eta teh urang lakukeun unggal bulan. Lain zakat fitrah, eta mah nu sasenok beas we, sodakoh ngaranna. Eudeuh Bu. Da baroga meureun di imah beas mah. Geura sok sasenok. Eudeuh. Talamun eudeuh langsung bebejak ka Pak MUI, bade gitu Pak MUI. Tingali. Nah, sabulan eueuh kan deh. Si horeng ladang pangajian teh poho deui meureun. Pan ladang ngaji teh kudu karasa. Da ibadah mah lain nu katempo lain nu kadengi. Ibadah mah justru nu karasa. Mana dalilna? Nabi Musa tumanya ka Allah, ya Allah, ibadah naon nepi ka seneng ku salira. Nah salat lain. Nah haji lain. Nah puasa lain. Nah Gusti anjeun teh seneng kana salat. Salat maneh keur diri maneh. Puasa maneh keur diri maneh. Haji maneh ge keur diri maneh. Ari anjeun resep kana naon atuh ibadah anu paling utama? Ibadah nu dipikaresep ku Allah nalika nempot tatangga lapar anjeun bisa melaan kalaparan batur. Nah geus ngalibatkeun batur Pak. Nya bener. Keur mah salat belang betong, tahajud mumul, duha henteu, Quran eleh ku HP, yatim miskin diantep. Beledag gue cek imam, aro aitalladzi yukadibu bidin padzalikal ladzi yad'u wala yakhudu. Ayat eta dibaraca tapi dipegawe henteu, bari eta ayat teh ngabeledag kana sirah, nyeri kana janji itu.
Nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama. Tuh geus nyeri Pak. Jalma nu ngantep yatim, jalma nu ngantep miskin. Ternyata lain batur, lain tatangga, lain baraya nu ngantep miskin jeung ngantep yatim. Tah. Jeung ieu deui meureun di luhur panggung sami nya. Ceuk nu luhur panggung pacepanya aing moal katuding gitu. Padahal ayat nage nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama. Ai kalimat nu ngabohongkeun lol cek hadis Nabi cirina jelema nu munafik adalah bohong. Matak cek bahasa hadis tong nuduh munafik ka batur kade munafik teh di dieu, tong nuduh kafir ka batur kade kafir teh di dieu, tong nuduh Yahudi ka ditu kade sifat Yahudi teh di dieu. Terus Pak gitu tuh. Jadi lain itu ini ieu we tuluy. So pigawe sasenok pirage. Balikan deui kitab suci, tempat suci, tanah suci, bulan suci, suci. Bongan manusia cicing dina kasucian, nyicingan dunya kudu suci, balik ka Allah kanu maha suci, maka ditempatkeun di tempat tu suci. Naon eta? Sawarga. Pan tujuan urang hayang ka sawarga, heuh tempat suci, saha nu nyicinganana? Jelema anu nyucikeun dirina poe ayeuna. Sok bubar ti dieu teh nu rek ngomongkeun batur jadi jempe, diajar suci geus sok. Nurek popolotot jadi tara lamun henteu wae teu bisa eureun wae keun we da Allah mah Maha Rahman Rahim keur mupus dosa ibu teh dibere panyakit lamun ibu popolotot ka salaki leungeun tunyak-tunyuk suku tujang tajong pan eta teh kurang sopan ka salaki heuh Pak wayahna ku Allah bakal dihukum panon popolotot bere belek bibir ngecebrek wae ka salaki bere bengo aduh geus belek tuluy bengo leungeun tutunjuk ka salaki berek kempreng aduh meuni kumplit belek bengok kempreng tinggal sukuna suku sok tujang tajong cabut teh tanagana tah lamun dilogekeun jadi kieu aon oi aon naon ibu teh ngomong teh harewosan lain wiridan atuh aya nu ngalawan di antara jamaah sok naon batur-batur gitu naon bete sing jelas kumaha cenah lalaki ge hayang nempo kela aing menaon judulna jukana bujur kade ibu salah denge teh pan urang mah ngomongkeun bibir keur ngomongkeun panon pepelotot leungeun tunyak-tunyuk suku tujah teje engke ku Allah dihapus dosa lewat penyakit bibir jadi bengo leungeun jadi kempreng nah haju kana bujur nah da lalaki ge cenah angere normal cenah hayang tumpat tempok kana bujur batur teuing urang mah henteu tong disamakan aku dengan yang lain atuh ta teuing lamun ieu mah jeung keur naon nempo bujur riweuh kitu-kitu keneh garila justru nempo bujur teh gila aing mah da heeh ngan dibeugi ku swadar ulah nuding ka lalaki udah eta lalaki nan bujur batur ibu nu kurang evaluasi diri coba lamun awewe terapi lamun awewe teh dangdos lamun awewe teh seungit dikegepan seungit bulu kelek eueuh ieu mah sare teh aduh datang kipas angin teh ngadu ngeheot nah bulu kelek loba teuing atuh bapak teh bahkan luah aloho ka awewe sejen anu bersih bulu kelekna matak awewe mah kudu bersekat hah aduh ngalawan deui aing mah ieu desa kuat angker kieu ceramah teh didarenge ngalawan we ngalawan barali ka ditu bener ceramah ustad di dieu mah karuatan mentalna Pak MUI kuring muji 3 periode jadi MUI kuat mental jeung aya nu leuwih kuat salakina uyuhan nu itu udah loloki sok nempo bujur batur nu ieu modalen kumbung we eleh teh teuing di mana si eta ngajina da bener ya ibu-ibu ku ngalalawan apa
rada ngeper hati aing ceramah di dieu. Da di lemur batur masa eueuh nu ngalawan kieu. Ngadarenge we, nah di dieu kok cucurowokon. Modalan. Da lain lalaki tengah modalan, ngan ibu keur modal ngadon dianyukeun ka batur. Matakna lalaki teh pancing kudang dan da lalaki mah babari robah hate, ibu baheula keur anyar rumah tangga digamis, ditiung, ku sabab lalaki bogoh dikorehnya. Ayeuna ibu geus kolot, tataranjang geura sok sare jeung salaki. Kumaha ceuk salaki di calana ngewa. Artina aya hate anu geus mengpar. Matak lamun ibu hayang nguji salaki bogoheun tah henteu engke balik ti dieu tataranjang hareupeun salaki. Lamun salaki juga di calana bisi eueuh kolor tanu aing pake. Geus asup angin mah aing nu riweuh ka rumah sakit. Berarti ieu salaki geus teu bogoh, Pak. Bisi beurek nyobaannya eueuh ti dieu kitu. Well, sabab lalaki mah babari robah hate. Mata kudu kumaha atuh ibu kanu jadi salaki sugemakeun, bungahkeun, tarimakeun. Sugemakeun, bungahkeun, tarimakeun. Sugemakeun kahayangna, bungahkeun eusi hatena, tarimakeun pamerena. Tah eta awewe hade. Bapak-bapak kuat asa dipangmenangkeun. Heeh. Minimal ibu teh balik salaki ti panyabaan cicing lawang panto rengkuh hulu teh. Ampura nyebut hulu. Rengkuh ka salaki teh bapak geuning sumping, cokot leungeunna tuluy suntangan. Ngeusuntangan gek diuk cicing salaki cokot ibu cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki. Dengekeun. Cokot cai bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki katepot jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula. Naon atuh nu amis teh budi pamajikan ngegeunahkeun hate salaki kajen eueuh gula eta cai pait tapi ibu bari marah mai amis tapa. Kajen cai amis ibu bekatut hasem punten Pak leuwih ti patra balik eta cai. Pait. Beres rupa kitu bapak bilih teh acan netepan bari tos tabu setengah dua punten lain eudeuh panati ka bapak ngan bilih ieu mah di akhirat teu tepung jeung abdi bawa ku ibu ka caina tah ieu odol ieu sabun ieu sikat bikeun jeung anduk-andukna dekul salaki mani papageun deuk ku ibu ieu koko ieu sarung ieu kopiah dekul salaki salat beres salat kuliwet dengekeun lain kemana karep ai palebah ka sindiran teh kuliwad kana lahunan salaki pok ngomong ka salaki nu hade bapana puputan kemang kedaton buah kolbu jeung ciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumah sacan bisa nyugumakeun jadi salaki ti luhur sausap ramutihan hapunten jisim abdi ngan ieu teh kuat olohok ieu kades eta teh tandana eueuh ya tak komo nu ngomongkeun bujur mah henteu pisan nepi ka dinya nu aya ge salaki datang balik ti panjaban langsung kieu jiga jeger menang duit henteu. Jadi lamun ibu nungtut salaki hayang mere modal ka ibu, tawayahna ibu kudu bisa nitipkeun rasa jeung perasaan kanu jadi salaki. Rajeun di modalan ai geulis eueur batur. Ieu dararang dan deuk pangaosan, mani deuk pangaosan, baju alus deuk pangaosan, coba di imah wayah kieu daster merengkel. Ngacai eus, belek heueuh. Di modalan eudeuh ngan ibu geulisna ulah keur batur tapi kudu keur salaki. Ieu mah di modalan ti salaki ai geulis keur batur, ai kuota ti salaki ari TikTok di deuleu batur. Nini tiktokan di jalan bari make filter geuning aduh katempo jiga budak ngora ida ajak panggil geus kanyot aing lieur situ. Beungeut mah lain di filter diurus. Lebar ih. Geus aya deui nu ngalawan. Nyuluduk we. Aduh, mika serieun euy. Tah eta makna Idul Fitri kembali kepada kesucian teh. Jadi hate urang nu kudu suci. Kunaon sucina? Ku bulan suci, ku tanah suci, ku kitab suci, ku tempat suci, ku suci. Anger ending akhirna mah kanu maha suci, maka bakal dibere tempat nu suci, sawarga ngaranna lamun urang kotor di poe ayeuna init ka Allah nu maha suci, maka punten dibagi dua ku Allah, maneh mah kusabab datang ka kami pinuh ku kakotoran, digodog heula di tempat nu kotor. Naon tah tempat nu kotor teh?
Naraka. Lengan lamun ibu hayang apal neraka jeung surga, tong wakangan yang ke akhirat. Di dunia ge katempo. Katempo ibu surga neraka teh demi Allah. Nama ge jeung katempo, apaan Allah geus mikeun. Nu pinarakaeun ibu ge nyaho? Firaun, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, bener? Nu pi surgaeun ibu ge apal? Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq, Utsman, Ali, terus Umar, para sahabat, para tabiin tabi'ah, para ulama, imam mazhab, pi surgaeun. Syekh Abdul Qadir Jailani pi surgaeun. Tuturkeun lakuna ai hayang ka surga. Ari ngomong hayang ka surga, ai sombong dipiara, gede wadul anger, munafik heueuh, pedit komo. Surga di mana ibu? Di Garut. Matak surga neraka teh samemeh ku Allah ditangtukeun di akhirat, di dunia ge geus katempo. Tinggal urang nuturkeun saha. Lamun sombong nuturkeun Firaun, lamun gede wadul nuturkeun Abu Jahal, Abu Lahab, lamun urang ngadu domba nuturkeun Abu Jahal, lamun pedit nuturkeun si Qarun. Sedengkeun ku Allah geus di ultimatum eta makhluk manusia eta ngaranna geus cicing dina neraka siksaanana. Urang mung kadinya tong nuturkeun bebengok si eta. Ari Nabi pi surgaeun, Umar pi surgaeun, Ali pi surgaeun, Abu Bakar pi surgaeun. Tah tempo laku lampahna, tuturkeun laku lampah aranjeunana geus pede urang bakal ka surga. Naha engke jadi saksi. Ceuk Allah teh engke teh mana umat anjeun teh Muhammad bijil cahaya. Naon cahayana? Akhlak anu poe ayeuna nyuku jeung nyoko saperti akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncul bab sholawatan. Heueuh eta teh keur alat media mika cinta Kangjeng. Lamun kieu he serele. Berarti ibu teh cinta ka Ade Astrid. Lamun kumaha lamun kieu? Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Tak berarti ibu teh geus muncul cinta terhadap Rhoma Irama. Terlalu. Urang mah semangat ngitung duit gede mah. Mun 2000-an lila tamuh leutik. 3 4 5 cicing atau son aya yang diberelin jetit-jetit wae itu. Kitu aya yang dibere eta teh sinyal aing kitu teh hatana. Heueuh engke kalem atuh meuni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deui nya 10 ada ya kayak kudu dibuka ngan hampura urang nongong teh bisi kepo dari beja-beja cicing tong neuleuh gede euy itu teh bieu teh sabaraha poh deui ngajaga rahasia nu mere deuler batak lamun hajat tong dituliskeun jadi wirang 15 dibere mih 7 tapi katemponya jadi deui poho deui 1 2 3 4 5 genep 7 8 10 tuh ngalobaan 11 lain masa Allah mere ting 12 13 14 hayang jadi 2 juta teh genep ratus deui kurang genep ratus deui pira ge sok ti urang 100 sok ti urang 100 bieu teh sabaraha bieu teh 14 15 gope deui 17 5 18 18 20 esa ieu hiji euy cicing 2.050.000 tambah ya receh 10 20 30 35 15 deui atuh kagok aing mah urang dia mah marere teh dikagok-kagok atuh buru 15 deui soalnya urang teu boga receh rarasaan waya 11 di dieu nya ye hayang pas urang mah teuing pokona teu pas kana hate we
Berarti 2.100.000. Bener Bu? Tah kumaha lamun kieu 500 urang bikin ka hadroh. Setuju? Iya Bu setuju. Tempo hadrohna baeud gitu. Menang gede aing 500 gitu. Cicing heula ending akhir mah moal apal ka mana jigna itu 1 2 3 4 5 ya hadroh. Tah, Atur nuhun. ai tadi bebenangan teu? Acan. Tah, jadi nu salah teh lain itu. Ieu nu hese ngolo. Tah bisi hayang guguru cara ngolo, kieu carana. Jadi kieu ngolo mah nyanyi mun eueuh nu mere eureun. Eueuh we nu nyemere balik. Kumaha? Oh, jadi aya 500 nya, heeh. Tah ieu abdi sepakat urang pasihkeun ka ketua MUI, Kangokas MUI. Oke? Alhamdulillah. Pak Ketua MUI dihaturanan ka luhur panggung. Aduh. Aing mah hese mere sanana duit teu lieur. Sok atuh. Oh, nu nambahan. Tah, ieu nu ikhlas pisan mah teu nyanyi mere, tah ieu nu ikhlas pisan. Nu tadi mah sakit teh urang nyanyi kakara mere. Duh bari gede atuh jadi 2.100.000. 200 deui atuh kurang hayang 2 juta. Hayang jadi 2,5 juta iya aya 200. Berarti 200 deui. Piraku lah. Hah? Pengajian tapi kasirian wae. Aya nyanyi komersil. Bae Da nu tukang edek mere edek nu boga maribu nu edek. Kalau mun edek sorban siapkeun. Jadi dibabad hiji-hiji gitu. Edek. Nah geuneuk. Ai ka batur ngebobotohan tah mere ai sorangan ukur lalajo wungkul teh. Edek moal. Arek. Nah, lamun arek namun sorban Pak. Sarung mah teu naon sok. Ulah nu bau tapi. Bios sorban akang. Teu naon nya. Terus urang gitu nu kudu ka ditu. Saya kurang langsung ngebentuk panitia. Hei nu duaan awewe ka dieu. Ku awewe ngarah babari minta awewe mah. Kana kieu na awewe mah yeuy. Puntennya ditambutnya engke diwihkeun deui. Ya Dek. BN bener. B. Sok. Nu itu ulah bakal balik san mere mah teuing. Sok, ayeuna sholawatan urang lilakeun anu mah. Da heubeul mentan duit 5.000 perak teh kitu teh. Buru Kang bantuan nyanyina. Abdi geus eungap yeuh. Bener duaan. Sok Pak. Naonnya bapak rek ku kopeah rek ku topi pek nu penting mah duit teh jerona lah. Pokoknya mah pengajian ieu urang serenkeun ka kas MUI nya bunyi. Setuju Bu? Sok kalem. Jadi aya sabaraha? 1.700.000. Tuh, ngan 1.700.000. Oh 1 juta can tukang paling cing atuh nu 100 ka dikeun urang bikin ka tukang son. Yeuh ngarah teh jejeletitan wae teuing. Tukang son. Kerokok gitu wartoskeun. 12 RW. Anu 12 RW ngajajar di dinya urang bagi duit 12 RW anana. Berarti nu teu hadir era RW teu hadir. Sok 12 RW pokoknya mah di dieu ti RW hiji nepi ka RW 12 di Payun. Tak ieu keur MUI mah tos aya, tak ieu urang bikeun ka RW hiji nepi ka RW 12. Fungsina mah bisi engke teh kitu di RW eta teh aya nu geuring teu boga ongkos, tak ieu pake. Setuju Bu? Tah jadi lamun hayang make duit ieu gering heula. Pak RW sok RW 12 ka dieu kabeh. Aduh, resepnya mah ladang pengajian teh dibagi ka RW aing mah. RW 1, RW 2, RW 3, RW 4 sampai RW 12. Mudah-mudahan ieu Ibu kengengna seueur nya. Mudah-mudahan seueur. Tah jadi urang bagikan ka 12 RW. Misalkan yo sa RW nanti menang 500, heg aya nu udur komo jompo nya, heg misalkan eueuh ojek, heuh neangan ojek bayar ku ieu.
Ka puskesmas bayar ku ieu. Mun ku rumah sakit 5 juta. Moal bisa teh. Ieu mah nu leutik-leutik da modalna ge leutik heula nya. Mana RW jiga nu embung ka dieu. Sok Pak RW ka dari yeuh sok. Oh aya tuh jadi ieu panambahna nya. Waduh cek RW teh geuneuh euy urang nu mere urang nu mawa euy. Pak RW 4 ya mah apal. Ya RW 7. Nah air urang soto ieu. RW 8. RW 1. RW 8. Pokoknya nu teu ka dieu ka ciri. Oh Allah cirian Pak Kades. Wakilna besok mun teu aya PRW na wakilna. Lamun teu aya wakilna RT berarti. PRW 5. Oh. Ya mudah-mudahan ieu kengeng ageng. Keur modal tiap RW mah lumayan atuh. Oh ese ai ku taktik licik juga abdi mah pan beunang. Oh ayanya 1000 saorang. Oh 1000 teh sabulan. Oh ieu mah leuwih. RW seberapa? 2, 3, 4, 5. Tah ibu moal ngarobah jumlah tadi TMUI teh kabagian 1,5 juta urang sangakeun 1,5 juta nya. Tak ieu sesana urang bagikeun ka tiap RW oke. Satuju. Heeh lamun tiap pengajian kieu alus da. Pak MUI nyangakeun. Tah tukuran cenah 10.000 keur babagi. Pak Bendahara. Hampura abdi. Nuhun nya. Sing sarehat kanggo kas eta mah. Aduh euy. Aing mah pengajian teh asa capek urang. Lamun unggal menge kieu. Tuh Pak ulah. Ieu mah di desa ieu we kieu teh. Oh, cing, ieu aya 500. Ya, mana RW 7? Oh, da teu apal ibu nu apal RW Seberji nu can aya. RW 2. Oh, RW 2 nu can aya, RW 2. Tapi sepakatnya ieu artos digunakeun bilih aya jompo, bilih aya yatim, anu udur teu gaduh ongkos. Nah ieu angge jeung aya cenah di dieu mah 1000 sabulan cenah nya. Tah ieu tambahkeun PRW nya. Gitu tah. Satuju Bu. Jadi lamun ibu hayang make duit ieu kudu cek ibu talung teu make duit eta aing daripada gering mah. Tos aya sabaraha juta, Pak? Cing nu tos dietang ka dieu kana meja abdi. Tos 1 juta ieu nya. Oh iya 500 berarti 500 ieu 500. 1 2 3 4 ya, ieu 500. 1 2 3 4 5. Ya 1 juta dah. Bu, nembe 1 juta. Catet. Karek 1 juta dah. Ya 500, karek 1,5 juta. Euy, geunah euy ngitung duit teh. Karek 1,5 juta dah. Pak RW mah ngitung dari 1,5 bagi 12 juga gitu teh. Jadi mau nambahan deh 2 juta, jog nambahan euy gitu. Alah. Kalem Pak RW, loba keneh tuh duit receh lagi. Nu aya nu 1000-an, saha nu mere 1000 nya euy. Aya nu 1000, bayalah. Oh iya ya. Ya, tak ieu mah 50-an yo. Aduh. Biar teh 1,5 juta. 1,5 juta, 1,6 juta, 1,700, 1,750. Oh, iya tidinya. Oh, 1,5 juta. Jadi 2 juta tah cek RW teh naik jangan 150-an. Karek 2,250. Tenang, numpuk keneh. Alem. Numpuk keneh karek 2 juta sakitu. Oh, Pak RW mah ngarironan. Oh. Tah eta mah kadiekeun bagian duit gede mah keur abdi.
Oh, atau di kan itu kan. Oh iya, sabaranya teh. 100 deui. Oh kitunya. Ya. Kanggo naon aja mari buan. Pan bebeja THR lagi ngeus. Karek 4,5 cing neangan 50 anu salama eueuh nya. Oh bayalah. Tah eta nu 20 Kang ngange 50. Tah eta. Ah jadi pas ieu 500 2,5 juta, Bu. Ah, mun pejabat kabeh jujur kieu anjir. Lo apa 2,5 juta teh? Ya, kala urang hitung deui poho deui. Anas diumumkeun pek salah. Ieu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 juta. 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 2 juta. Kudu nama di karetan. Aya ge beungkeut buuk gitu. 1,800.000, 2 juta. 2 juta hiji, 2, 3, 4, 2,400.000. Cek RW teh naik euy 200 saurang euy. Bu. Aduh, biasana mah kikian teh sok dibagikeun ka yatim kok beli teh. Kan kusabab ieu mah heuda nyambung program Pakades ngagunukeun 1.000 dina sabulan nya tina acara ieu serenkeun ka Pak RW na nya nya. Keun we yatim mah isuk deui lah. Ngarah diulem deui, oh tapi ulah kieu tuluy metodena tuh ah. Sabaraha Pak? Iya 2,400.000. Juta 2 juta. Heeh. Wah, gede atuh. Oke, ya depan, 8, 10. Ya 1 juta, 2 juta. 3 juta, Bu, 3 juta leuwih. Oh ya kan ya? Ya 200, sok jeung bubuk-bubuk lagi baik kayaknya lah. Sarua duit Bu, tapi itu nulitik teuing mah ulah. Ya 2. 3, 3,400.000. Yo di dieu dina meja 3,400.000. Eta 5 genep. 3 juta sabaraha bi teh? 3,450.000 genep ribunya. Oke. Cing 3,5 juta bagi 12 sabaraha? Hitung buru. Sabaraha ewang? 300 ewang. 280. Kumaha lamun 2,5 ewang da lieur 40 na lieur. Teu naon, engke mun aya sesana kasahakeun lah. Oke. Ku Pak Kades ngabagikeun anak lain kurang ya. Pak Kades, 2,5 ewang Pak. Oh boga modal tuh tina mata kudu minang pengajian teh kieu modal gede. Nah, bener ya 2,5 ewang, makanya abdi nu ngabagikeun lamun kurang nomokan deuk saha yeuh. Oh, siap. So, ku akang ka Pak Kades sangekeun 2,5. Tuluy deui pami aya mah babin mas babinsa pami aya. Pak MUI sok 210. Ah, ka Pak Kades. Sanggakeun 2,5. Tak kitu. Ngareh teu liurnya. Nya tak kitu duit leutik mah lieur teh. Nya ngitungna lieur nya. Sampai 200. Tah teu naon ku receh eta we. Beakeun heula. Aduh. Jadi ieu teh artos teh bisi aya yatim, bisi aya jompo anu rek berobat, tuluy teu boga ongkos. Ieu ange nya, jadi lamun ibu hayang ngange ieu gering. PRW hiji. Sok Bu, tepuk tangan. Alhamdulillah tina pengajian bisa babagi saere 250 atuh. Ah, nuhun. Ah, tah ieu calon kades 3 kali teh kudu kieu ieu. Udah 100 ya Kang. Bener 100. RW 2. Aduh. Pak RW 2 tah. Aduh. Sok tiap RW keprok we ibu masuk bagian keprok. Tak kitu tah. RW 3. RW 3. Duh. RW 3 tah kitu. Tak marura tak kitu. RW 4.
RW 4. RW 4 tah. Aduh, keprokna beuki leutik euy. RW 5. Budak ngora RW 5 mah. Geus jadi RW euy ngora teh. Paling Yuswa 35 nya. Apal abdi mah tuh. Apal. RW genep. RW genep. RW genep tah. Iya. RW 7. Asa Agustusan banyak. Asa lain halal bihalal. Asa Agustus. RW 7 alamun teu ka dieu wakil weh. Apa RW na ieu? Oh PRT, ku PRT. Wakilan. Iya. RW 8. Saya mah gampang duit gede gitu, set gitu. Letak kurang biasa kecelak mung batal, mun gede hayang batal. RW sebenarnya teh 8. RW 8, RW 9. RW 9. RW 9. Sok etang deui, bisi kurang menta deui. Mun langkung kade ulah ditilep. RW 10. Aduh deui bira ge. RW cukup demi Allah cukup. RW 10, RW 11. Sok wakilan deui RW 11. RW terakhir we ayeuna RW 12. RW 12. RW 12. Iya mah teu kudu dihitungnya Kang nya. Da teu hayangnya duit sakieu mah. Ieu mere. Atur nuhun jazakallahu khairan katsiran. Sabaraha urang ieu teh hadroh teh. Uyup. Ai keur urangna gede. Ibu heuda gaya kuring cara kuring nipu ibu teh seperti kieu arudunan sararea bagikeun deui ka sararea kitu tah. Da kuring mah lain bereun. Jadi kuring nyanyi tuluy ibu nyawer teu dibawa bikeun deui ka urang dieu. Nah duit ti ibu keur ibu keneh entong dibikeun ka urang. Da urang mah meunang ti kades oge. Tuh. Tisim kuring atas nami Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar jihampurana paralun anu kasuhun meninggal nu dipamrih billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara parantos beres dikawit ka akhir. Oke, doa ti sadayana pamudah-mudahan Pak Ustad sehat walafiat sawa paosna. Oke, berkah sadayana. Khususna ya nu uih mudah-mudahan dugi kabumina kalayan dina aya kesehatan oge nyanak barokah. Amin ya Allah rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.